Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun nami Ibu Irma. Dina raraga diajar virtual bahasa Sunda. Hidup sadaya kumaha dararamang? Mugia urang sadaya aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang diajar sasarengan maca pupuh. Pupuhnya eta wangun ugeran puisi tradisional Sunda nuges tangtu patokanana. Upami dalam bahasa Indonesia nama pupuh merupakan bangun puisi tradisional Sunda yang sudah pasti aturannya. Tah ayeuna cobi hidup baca pupuh nu aya dina layar. Upami hoyong lantang jentre, hidup tiasa tinggal dina buku paket bahasa Sunda halaman opatnya. Pupuh nu kahiji nyaeta apotek hirup. Ayeuna ibu pada masihan terang hartos apotek hirup teh naon. Apotek hirup artina apotek hidup. Apa apotek hidup teh? Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan. Apotek hirup, apotek hidup. Di buruan nu jadi apotek hirup, artinya di halaman rumah yang jadi apotek hidup, ngahaja miara, sengaja dipelihara. Pepelakan nu kapake, tumbuhan yang terpakai, ngariksa tur ngarawat kesehatan untuk menjaga dan merawat kesehatan. Rak pelakeun binahong rejeng cangkudu, silahkan tanam piahong dan mengkudu. Sereh nu ngarambat, sirih yang merambat, laja, koneng, cikur, jahe, lengkuas, kunyit, kencur, jahe. Sangkan gampang lamun butuh pikeun ubar. Artinya supaya mudah jika butuh untuk obat. Ayeuna lebet kana pupuh nu kadua aya di halaman 5 nyaeta kebon binatang. Dina pupuh nu kadua ieu ku ibu bade ditembangkeun. Mangga barudak turutan pupuh anu bade ditembangkeun ieu. Satonu tara diingu dikerem di kandang dikunci bari di rantai dipiara di jero kebon binatang uncal gajah monyet singa macan tutul orai jeung buaya onta maung sarta banteng keur nambahan pangaweruh nu daratang. Artina nyaeta kebon binatang, artinya kebun binatang. Rupa-rupa hewan yang tidak dipelihara, dikurung di kandang, dikunci sambil dirantai, dipelihara di dalam kebun binatang. Rusa, gajah, monyet, singa, ular dan buaya, onta, harimau, serta banteng untuk menambah pengetahuan yang datang. Ibu bade masihan pangartosan kosakata tina pupuh pucung anu tadi digalantangkeun. Kebon binatang nyaeta kebun binatang. Sato hartina hewan. Diingu atanapi dipiara nyaeta dipelihara. Dikerem hartina dikurung.
ical bahasa Indonesianya rusa. Orai hartina ular. Maung bahasa Indonesianya adalah harimau atau macan. Pangaweruhnya eta pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun mung sakitu. Kahade tong hilap di bumi kedah seueur maca. Hidup sadaya kedah tiasa nyarios bahasa Sundanya. Hatur nuhun panginten, sakitu nu tiasa ibu dugikeun. Bila aya kelapatan, nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.